Uang salnanya tebak muka tilu rada hese ieu mah. Para digaringkeun awak lamun antri bari diuk. Bro, geus kalau batin ketebakan ieu bener geus beki mota. Aduh. Aduh, kumpulannya Serena tadi teh Desmila di jero. Geus lu bapak mana was? Mati itu tadi depan. Si Putri juga kasurupan gitu, oi. Ih, mungkin mah teh lain kasurupan. Si Putri tadi kuat dan mungkin latih di jero jamban tuh. Tapi ka kamu dia ka dieu. Jangan kan saya orang pergi ke kelas ingat nasihat kuring. Beli kopi di Ciwidey. Ayo, wih. Hatur nuhun ka perhatosan ti rarecangan sadayana tapi satu acan ditutup ieu aya heula sakedik ya kodana amanatna ti tempas sindir anu tadi tos dipintonkeun. Kumaha Pungki? Nah, amanat tina drama di luhur teh nyaeta urang kudu bisa menghargaan batur jeung fasilitas umum secara ulah cicing lilat teuing di jero jamban sebab aya hak batur anu meureun leuwih darurat. Salian ti eta urang kudu boga rasa sabar jeung disiplin nalika antre. Ulah teuing mentikeun karup sorangan atau seperti lila dangdan atau heureuy. Sarta kudu tetap fokus karena tujuan utama di sekolah nyaeta diajar. Sangkan bisa jadi juara serta manfaat bikin sesama. Yeay. Jadi lamun ditembak sindir tadi